Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi. Faslun arkanuhu utawi pira-pira rukun ya saum iku salah satun telu. Al makna utawi maknane iku annal arkana setuhune pira-pira rukun. Latika la tatahaqqaqu kang ora bakal nyata apa mahiyatu saumi hakikat saum illa biha angin kalawan ilati iku salah satun telu. Pasal bade nerangkeun rukun saum. Arkanuhu salah sahari pirang-pirang rukun saum teh aya 3. Mutlaknya bade saum Ramadan bade salianti saum Ramadan sami rukun saum aya. Maksudna kumaha rukun saum aya 3 teh al makna ari maknana tina ieu matan teh annal arkan sanyana pirang-pirang rukun allati la tatahaqqaqu mahiyatu saum anu moal nyata hakikat saum illa biha kecuali ku kumpulna eta pirang-pirang perkara. Salah satu nata jumlahna aya 3. Eta geusna perkara-perkara anu ngabentuk hakikat saum eta aya 3. Moal jadi disebut saum ceuk sara lamun teu aya perkara nu 3 ieu gitu. Mantap mah salah sahijina teh henteu aya moal jadi saum. Itu disebut saum. Persis kawas ibadah-ibadah nu geus kaliwat di tukang. Model wudu kan pedah fardu aya dina wudu mah bahasana. Aya genap. Berarti moal jadi disebut wudu lamun eueuh unsur nu genep eta. Niat, ngomah beungeut, ngomah leungeun, ngusap sirah, ngomah sampean, tertib gitu. Gitu. Di rukun-rukun teh bagian pokok anu ngabentuk hakikat sesuatu disebutna rukun. Tah dina saum rukun teh aya 3. Jadi terbentukna hakikat saum teh ku 3 perkara ieu. Niyatun sawiji niat. Lailan ing dalam wengi likulli yaumin kadewe saban dina fil fardhi ing dalam puasa fardu. Al makna utawi maknane iku annal awwala satuhuna kang awal min arkani saumil fardhi. Kaidan hale tetep saking pira-pira rukun puasa fardu. Walau nadron walau lan sanajan ono ieu saum fardhi iku nadron nazar. Au qadaan tawa qada. Au kafaratan atawa kafaroh. Au min sobiyin atawa saking bocah. Iku niyatuhu niat ieu saum. Khobar tina annal awala. Pan anna teh amil nawasih tansibul isma wa tarfa'ul khobar al awala isimna dan nasabkeun annal awala. Niyatu teh ieu khobarna. Iku niyatuhu niat ieu saum likulli yaumin kadewe saban dina. Bainal ghurubi ing dalam antara surup sarangenge wa tulu'il fajri lan metu fajar as-shadiq kang bener. Pakot blok. Palau nawa maka lamun niat ieu shaim atawa ieu uang heula goe. Uang teh uang shaim nu puasa. Maka lamun niat ieu uang awala lailatin ing dalam kawitan wengi min Ramadan hale kang tetep entong hale kang tetep saking bulan Ramadan sauma jami'i syahri ing puasa sakabeh bulan.
maf'ul tina nawa. Lam takfi maka ora cukup apa niyatuhu niat ieu wong li ghairil yaumil awali kadawe salian dina kang awal. Lakin yang bagi tapi seyogya lahu kadawe wong apa dzalika mengkono nawa awala lailatin min Ramadan sauma jami sehari sakitu kadinya dalikan apa dalika mengkono nawa antong tina nawana ari apa dalika mengkono nawa awala lailatin ilaih biniyati taklidi malikin kalawan niat taklid ing Imam Malik liyah sula darapon yen tahasil lahu kadawe wong ingdahu ing dalam nalika dalika ingdahu ing dalam nalika zalik pandalika teh tadi eusina nawa awalai latin gitu. Apa saumul yaumi puasa dina alladzi kang yansa kang lali ieu wong niyatahu ing niat ieu ladzi teh pan yaum teh fi lailatihi ing dalam wengi ieu ladzi amma saumun nafli ada anapon utawi puasa sunat kasaumi sitin kaya puasa 6 din kasaumi siti syawal kaya puasa 6 dina bulan Syawal wa yaumi arfata lan dina arfah wa tasu'a lan dina tasu'a wa asyura lan dina asyura iku patajuzu itu jadi khobar tina mubtada anu saenggeus amma mah sok katrapan ku fa amma dhammatu patakunu wa ammal wawu patakunu eta kan bisa dipakai patokan eta teh amma saumu iku patajuzu khobar maka wenang apa niyatuhu niat ieu saumun nafli lailan ing dalam wengi wa naharon lan dina qabla zawali ing dalam sadurunge lingsir sarange bi syarati alla yasbiqaha lawan syarat yen ta orang ngadingini ing niat yen ta orang ngadingini ing niat naharon ing dalam dina apa ma barang yunafi apa ma barang yunafi kang ngahilangkeun atawa ngalawanan ieu mah bade ngalawanan mangga bade ngahilangkeun as-sauma ing puasa kal ukli kaya mangan wal jima'i lan jima ana rukun puasa teh cenah anu kahijina niatun niat rukun puasa teh kahijina niat iraha waktuna lailan tu pendorok ti peuting ta waktuna niatun kahiji niat lailan ti peuting likulli yaumin keur setiap poe pil fardi dina puasa fardu kumaha maksudna al makna ari maksud tina ieu matan
anal awal min arkani saumil fardi tah sanyana anu kahijina ti antara rukun-rukun puasa fardu. Jadi ieu mah khusus lamun puasana fardu ya. Palebah niatna mah sami kadenya. Palebah niatna mah sami, rek puasa fardu, rek puasa sunat perhatikeun. Rukun kahijina mah niat. Ngan aya bahasa laelan, tah ieu mah dikhususkeun lamun puasa fardu. Jadi maksudna rukun kahiji di antara rukun-rukun puasa fardu. Ari puasa farduna mah rek puasa Ramadan. Bahkan sok sanajan puasa nazar. Anu asalna mah lain fardu gitu. Wajib teh karena nazar. Atawa puasa qada atawa puasa kifarat. Aumin sobi, perhatikeun aya aumin sobi. Atawa sok sanajan terjadina ieu saum fardu teh ti budak, pelakuna teh budak. Contohna budak puasa Ramadan. Kan lamun ningali kana hukum puasa nama ka eta budak teh can wajib. Budak nu can balik teh kan can wajib. Berarti kan? Budak can balik puasa Ramadan. Kan hakikatna mah hukum puasa Ramadan ka eta budak teh can wajib. Ngan lamun ningali zat puasa, nah ia adalah puasa fardu, puasa wajib gitu. Jadi sok sanajan budak anu puasana tetep we rukunna teh niyatuhu kadah aya niat saum likulli yaumin keur setiap poe bainal guru buat tuluil fajri shadiq pakot. Terjadina niat teh di antara suruk matahari sampai bijil fajar tegasna mah peuting teh. Jadi lamun puasa fardu rek Ramadan, rek salianti Ramadan, bahkan sok sanajan pelaku na budak leutik anu secara sudut pandang hukum migawena mah encan wajib kasih eta, tetep we rukunna teh nu kahijina kudu niat saum anu terjadina eta niat teh kedah ti peuting. Eta ti peuting teh waktu antara maghrib sampai subuh. Pakot wungkul waktuna teh teu meunang kasubuhan gitu niatna. Teu meunang kasubuhan. Terus aya bahasa likulli yaumin. Hartosna ieu niat teh kudu unggal poe. Entong disakalikeun maksudna. Ieu mazhab Imam urang, mazhab Imam Syafi'i mah niat puasa fardu teh kudu sapoeun dituntut. Rek Ramadan, rek salianti Ramadan. Contoh lamun salianti Ramadan misalna jelema rek puasa qada 3 poe teu meunang diniatan sakalikeun gitu. Bayahna we sapoeun. Ieu mazhab Imam urang, Imam Syafi'i. Di mazhab Imam urang mah niat puasa fardu teh waktuna kudu ti peuting, tuluy niatna kudu sapoeun teu meunang disakalikeun. Tah ayeuna aya naon teh? Aya penjelasan kana likulli yaumin ya. Palawan awa cenah. Kumaha lamun aya jelema niat awala lailah min Ramadan dina malam kahiji Ramadan. Niatna teh sauma jami'i syahri. Puasa keur sakabeh bulaneun, sabulan pinuhun. Kumaha lamun aya jelema di malam kahiji niat sabulaneun, niat puasa sabulaneun penuh. Aya pertanyaan gitu, aya soal. Kumaha lamun aya jelema di malam kahiji niat puasa sabulaneun? Jawabna lam takfi niyatuhu teu cukup eta niat manehanana li ghairil yaumil awal keur salianti poe nu kahiji. Jadi di mazhab urang mah sok sanajan aya jelema niat puasa sabulaneun penuh tah niat eta teh berlakuna keur poe kahiji. Jadi poe isukan teh kudu niat deui. Gitu. Arti nah ialah mazhab Imam urang. Jadi mazhab Imam urang mah lamun puasa fardu rukun kahijina teh niat saum. Ngalaksanakeunana kudu ti peuting ngalaksanakeun eta niat. Ulah dibarengkeun jeung mimitian puasa tegasna jeung subuh pan ari mimitian saumna mah mulai ti subuh tapi niatna mah kudu samemehna. Kudu ti peutingna.
nya kitu deui eta niatna teh kudu likulli yaumin, kudu keur setiap poe teu meunang disakalikeun. Sehingga masalahna lamun aya jelema di malam awal Ramadan niat saum sabulanan penuh, maka kakuatan niat eta teh teu berlaku keur salian ti poe kahiji, hanya keur poe kahiji we. Jadi hartosna dina malam isukan kada niat deui kanggo saum hari kadua dan seterusna tiap hari. Titik. Eta teu titik koma heula. Lakin yang bagi ngan tuh ngan. Sok sanajan ya. Sok sanajan menurut mazhab urang lamun jelema tadi teh nya niat puasa sabulaneun penuh secara kakuatan mah kur berlakuna teh keur malam kahiji wungkul. Teu berlaku keur salian malam kahiji mah lakin ya bagi tapi sae lahu ka eta si jelema zalika ngalaksanakeun niat puasa sabulaneun penuh di malam kahiji. Biniati taklid di Malik kalawan niat taklid ka Imam Malik. Jadi sanajan ya. Secara kakuatan mangankur berlakuna teh keur malam kahiji wungkul. Hartosna mah tetep malam kadua jeung satuluyna teh kudu niat deui. Ngan sae, henteu wajib mah. Ngan sae keur urang dina malam kahiji Ramadan niat saum sabulaneun penuh. Niat saum Ramadan sabulaneun penuh. Suja abi puasa bulan Ramadan sakabehna fardu karena Allah. Nah itu sauma syahri Ramadan kullih teh. Nah itu sauma Ramadan kullih teh. Ya abi saum bulan Ramadan sakabehna fardu lillahi taala itu. Dengan niat orang takdir ka Imam Malik. Nah di mazhab Imam Malik mah cukup cek mazhab Imam Malik. Lamun cek mazhab Imam Malik cukup. Jelema di malam kahiji niat saum sabulaneun penuh, maka malam-malam saterusna teh kudu niat deui. Lamun mazhab urang mah tadi teu cukup. Ngan sanajan teu cukup sae. Lamun di malam kahiji jelema niat heula. Niat puasa keur sabulaneun gitu bahasa urang. Tos kitu nama we niat puasa sapoeeun. Nah itu samogadin biasa. Nah, naon manfaatna? Lamun jelema di malam kahiji niat puasa sabulaneun penuh dengan niat taklid ka Imam Malik, manfaatna teh liyah sulalahu supaya bisa hasil kamanehanana ingdahu ketika di awal malam Ramadan, di malam kahiji Ramadan, ketika di malam kahiji Ramadan mana niat puasa sabulaneun teh ya, engken teh manfaatna teh bisa hasil kamanehanana saumul yaum alladzi yansa niyatahu filailah. Puasa dina poe anu mahna kabeneran pohon niat pentingna. Tadi contoh kasusna kieu misal. Di malam kahiji jelema teh kungsi niat puasa sabulaneun penuh. Contoh masalahna teh malam kahiji mahna niat puasa sabulaneun penuh dengan niat taklid ka Imam Malik. Jadi nah hatena aya niat taklid ka Imam Malik. Geus kitu biasa weh niat sapoeun. Berjalan. Kemudian aya hiji poe poho manehanana. Peutingna teh poho henteu niat. Ingat-ingat teh begitu subuh ingat alah peuting tadi teh teu niat. Kumaha tah? Mangka poe eta hasil wae puasa. Poe anu peutingna kungsi poho niat teh jadi geus katutupan ku niat sabulaneun teh eta. Manfaatna teh. Manfaatna lamun malam kahiji manehanana kungsi niat puasa sabulaneun penuh. Lamun hiji waktu aya poe anu poho teu kaniatan peutingna. Tah si poe eta teh sah puasa manehanana. Mafhumna lamun malam kahiji teu pernah aya niat saum sabulaneun. Kemudian dina hiji poe teh aya poho niat hiji malam. Mangka poe eta teu jadi saum. Ingat-ingat teh subuh alah peuting tadi teh teu niat mah. Mangka poe eta teh teu jadi saumna. Da rukunna eueuh pan, rukunna eueuh hiji nyata niat ti peuting teh. Teu jadi saumna.
hartosna mangke sawal teh kudu dikodoan poe eta ngan wajib manehanana kudu ngeker tina dahar nginum jeung hal-hal sajen teh disebut wajib imsak wajib qada teh jadi poe eta teh dohirna mah kudu jiga nu puasa we jiga batur ngan poe eta teu dihukuman puasa cara teknis fikih kudu dikodoan nyari urusan capek namanya nahan dahar nginum jika nu puasa mah tetep moal sia-sia ku Allah taala bakal dibere pahala eta teh lamun malam kahijina teu kungsi aya niat puasa sabulanan penuh ngalamun malam kahijina kungsi aya niat puasa sabulanan penuh tetap ari aturan mazhab urang mah unggal peuting teh kudu niat deui keur sapoean-sapoean. Nah lamun dikeresakeun aya hiji malam anu poho niat manehna ingat-ingat teh subuh aduh can niat saum tah maka poe eta sah puasana eta maksud lias urang. Tos. Tah ayeuna nyusul kana pil fardi. Tadi teh cenah wajib niat ti peuting sote lamun dina puasa fardu. Kumaha lamun puasana sunat ama saumun nafli anapon ari puasa sunat mah. Seperti puasa dina poe bulan Syawal atawa puasa poe Arafah, poe Tasu'a, poe Asyura atau puasa-puasa sejen we di antara puasa-puasa sunat geus diterangkeun di tukang sebagianan. Tah ari puasa sunat mah patajuzu niyatuhu mangka niatna teh meunang laelan rek ti peuting wa naharon jeung ti beurang ge. Jadi upami puasa sunat mah teu wajib ti peuting. Niatna teh bade ti peuting mangga, bade siang oge mangga asal qabla zawal samemeh lingsir panon poe. Asal encan kaburu zuhur. Jadi upami puasa sunat mah bade ti peuting niatna teh mangga bade siang oge asal can kaburu zuhur mangga. Niatna ngadadak gitu. Upami saum sunat mah kene bisyarati alla yasbiqaha naharon ma yunafi saum. Ngan syarat ulah warami heulaan kana eta niat naharon lamun dilaksanakeun ti beurang mah ma yunafi saum pagawean-pagawean anu ngabatalkeun kana puasa kawas dahar atawa jima. Nya maksudna lamun teh mah jelema puasa sunat ya rek puasa sunat meureun. Jelema teh rek puasa sunat, mangka niatna teh meunang ti peuting atawa lamun teh mah ti peutingna mah can niat geus subuh ingat alah ieu teh pan poe Asyura tanggal 10 Muharram. Poe anu utama dipake puasa itu sunat. Tapi peutingna tadi teu kaburu niat, boleh harita. Harita we ngadadak. Ngantong make godin gitu. Nah we itu sauma yaumi Asyura we, sejabi puasa poe Asyura. Ya poe eta harita. Hatena we ngahadirkeun ja puasa poe Asyura. Ngan syarat lamun niatna henteu ti peuting mah memeh niat ulah kaburu migawe hal-hal nu ngabatalkeun saum. Sanajan poho migawena nya poho teh maksudna rasaan teh moal puasa teh atawa wayahna we. Lamun geus kaburu migawe hal nu ngabatalkeun kana saum mah teu meunang. Kungsi barang dahar atau kungsi nginum gitu jelema. Aya geus kitu niat eno ingat aduh lebar ieu teh poe Asyura rek niat saum we teu meunang. Nah lamun can migawe nu matak kabatalkeun saum meunang ngadadak gitu. Matak teu kudu olok niat ge ari puasa sunat mah. Karena sok olok niat jeung olok sahur kan. Olok niat, olok sahur. Malam Senin atau malam Kamis masak rame janari narinya ti peutingna isuk-isuk nari nyuh kopi arudu deui panda mah olok niat olok nanaon cenah pan
eta teh ya niatul mukmin khairun min amalihi. Niat jelema iman mah leuwih alus tebatan amal atawa aya kan niat migawe kana kaalusan boga pahala hiji sanajan teu dipigawe nya tapi pan kitu teh lamun henteu aya rencana kuat moal rencana rek jadi misalnya nyaan serius efek teh kapancing deui kabita nya tarang boga pahala niat mun teu aya pahala saumna teh jadi. Jadi pami puasa sunat mah sekali deui niatna teh teu wajib ti peuting gitu. Bade ti peuting mangga mata kecapna ge tajujuna. Lamun puasa sunat mah wenang niatna teh dek laelan ti peuting, awana haron beurang. Ngan batas maksimalna samemeh lingsir panan poe samemeh duhur gitu. Asal can kaburu duhur, kenging ngadadak niat. Ngan syarat niat saum sunat kenging beurang sote mun samemeh niat can ngalaksanakeun perkara nu ngalawanan kana hakikat puasa tegasna mah can migawe nu ngabatalkeun puasa aing geus kaburu migawe mah entos beda jeung saum fardu kade ai saum farduna tadi wajib ti peuting sehingga resikona lamun kaburu subuh can niat teu jadi saumna rek Ramadan rek qada rek nadar pokona saum fardu di eta rukun saum teh niat eta rincianana satuluyna wa tarku mufattirin lan ninggalkeun kang ngabatalkeun zakiron hale kang eling ing saum muhtaron tur hale karep dewek goero jahilin tur hale ora kang bodo makzurin kang den uduran al makna utawi maknane iku annasania satune kang kapingdo min arkani saumi hale tetep saking pira-pira rukun saum walau lan sanajan ono ye saum iku naplan sunat iku tarkus soimi ninggalkeun wong kang puasa jami'al mufattirati ing sakabeh pira-pira kang ngabatalkeun kal jima'i kaya jima' wal istiqaati lan nyuprih utah wa isolil aini lan manjingkeun zat ilama maring barang yusamma kang den aranan ieu mah jaupan ing bolongan min badanihi kang tetep saking badan ieu soim hala kaunihi ing dalam tingkah ono na ieu soim iku zakiron kang eling li saumi maring puasa muhtaron tur karep dewek aliman tur kang weruh eta iku wungkul ya mah diikuan zakiron pan eta khobar tina kaoni muhtaron oge iku muhtaron tur iku aliman tur iku ega ya tapi lengkapan muhtaron tur iku karep dewek aliman tur iku kang weruh tinggal nambahan wae meureun khobar bi anna taati dzalika kalawan satuhune ngalakonan mengkono mufattirat iku haram aw jahilan atawa iku kang bodoh
bihi kalawan ieu anna taati zalika haramun goero makzurin kang ora den uzuran. Fa iza fa'ala maka ing dalam nalika migawe ieu shaim syai'an ing sawiji perkara mimma kang tetep saking barang zukira kang dan tutur ieu mah wa huwa hale utawi ieu shaim iku bihadhil halati tetep kalawan iki pira-pira tingkah lam yahsul mangka ora hasil lahu kedawe shaim apa saumun puasa bi khilafi ma kalawan perbeda masalah lau fa'alaha lamun migawe ieu shaim ing madzukira atawa ing mupatirat bae bukan mupatirat kalau hore ere kana madzukira he da madzukira teh eusina tadi teh jami'al mupatirat teh lau fa'alaha lamun migawe ieu shaim ing ieu mupatirat atawa madzukira wa huwa hale utawi ieu shaim bahwa hale utawi ieu shaim iku nasin kang lali annahu ing satuhuna ieu shaim iku shaimun kang puasa mukrahun atawa kang den paksa jahilun atawa kang bodoh ma'dzurun kang den uzuran bi an qaruba surahe kalawan yen taparak apa ahduhu zaman ieu shaim bil islami kalawan islam aw nasya'a atawa menggon ieu shaim bai dan hale kang adoh anil ulama'i saking ulama wa tarku mupatirin kadua rukun puasa teh ninggalkeun perkara nu ngamatak ngabatalkeun lamun dina puasa fardu mah peutingna niat kemudian timulai subuh nepi ka magrib tarku mupatirin ninggalkeun hal-hal nu matak ngabatalkeun jadi niat wungkul ari nu ngabatalkeun teu ditinggalkeun mah teu jadi saumna kitu lah atawa ninggalkeun nu matak ngabatalkeun tapi teu make niat teu jadi saumna itu jadi kudu digabungkeun aya niat dina hate oge aya prak ninggalkeun hal-hal nu matak ngabatalkeun zakiron ninggalkeunana kanu matak ngabatalkeun teh zakiron bari manehana ingat keur puasa muhtaron tur kahayang sorangan ninggalkeunana teh goero jahilin tur lain jalema nu teu nyaho ma'dzurin anu aya uzur teu nyahona maksudna tingkahna ninggalkeun eta nu matak ngabatalkeun teh dina kaayaan secara sengaja ya ingat yen ieu teh keur puasa tur lain karena teu nyaho kan ieu teh engke ngamapum ka hari jadi maksudna bahwa rukun kadua rukun saum nomor kaduana saumna mah walau naflan sanajan saum sunat sami rukun saum teh nomor kaduana tarku shaim jami'al mufatirat ninggalkeunana si jalma nu puasa karena sakabeh hal-hal nu matak ngabatalkeun ninggalkeun contohna nu ngabatalkeun kaos ninggalkeun jima ninggalkeun ngahaja uta ninggalkeun ngasupkeun perkara kana bolongan badan bari tingkah manehanana waktu ninggalkeun eta teh inget zakiron lisom inget yen keur puasa muhtaron kahayang sorangan lain karena dipaksa aliman bari nyaho bi anna taati zalika haram bahwa ngalaksanakeun eta perkara teh haram tegasna mah matak ngabatalkeun kana saum
aw jahilan bihi ghairu ma'dzur atawa teu nyaho ngan teu nyahona ghairu ma'dzur teu aya uzur. Kumaha ai teu nyaho anu teu aya uzur teh? Engke dihareup nerangkeun jelema anu teu nyaho bari aya uzur. Kur dua kondisi teu nyaho anu aya uzur aya maaf teh syarat. Berarti lamun jelema teu nyaho kana sesuatu tapi salian ti dua kondisi, ta eta mah disebutna bodo ghair ma'dzur. Akhir rencanana fa idza fa'ala syai'an mimma dzukir. Di mana-mana si jalma nu puasa migawe kana sesuatu ti antara nu sebutan tadi. Nya seperti ngasupkeun sesuatu kana bolongan gitu. Misalna ya. Wa huwa bihadhil halat bari manehanana dina kondisi nu tilu nu disebutan tadi. Nyaeta ingat yen keur puasa. Contoh ya, manehanana ngorong ngasupkeun jari kana jero irung nepi kana batas jero misalnya. Tadina waktu ngalakonan kitu teh inget keur puasa. Bari eta teh kahayang sorangan. Lain dipaksa ngasupkeunana eta ramo kana irung teh. Atawa neureui ceuhil misalnya. Jelema keur saum neureui ceuhil. Ingat waktu neureui teh keur puasa. Kahayang sorangan neureuyna. Bari nyaho yen eta ngasupkeun ceuhil kana bolongan teh haram keur waktu puasa mah tegasna matak batal. Dalamun terjadi kawas kitu lam yahsul lahu saum. Mangka teu hasil puasa tegasna batal puasana kitu. Nah, bihilapi mah law fa'alaha. Beda deui masalah kieu. Lamun eta jelema migawe kana nu disebutan tadi teh. Contoh ya bieu neureui ceuhil lah. Tawa nginum. Beda deui masalahna. Lamun manehanana nalika migawe perkara nu ngabatalkeun teh wa huwa nasin annahu shaim. Dina kondisi manehana poho rarasaan lain keur saum. Eta mah beda masalahna. Lamun tadi teu hasil saum, mangka balik naon teh sebutna balikeun. Namun tadi teu hasil berarti balikeun. Jadi hasil tegasna mah anggar puasana teu batal. Matak aya tadi kayyid dakiron. Lamun jelema migawe pembatalan puasa tapi waktu migawena teh wa huwa nasin annahu shaim. Manehanana keur poho bahwa manehanana teh keur saum. Maka eta mah teu batal saum. Aw mukroh ta eta kana muhtar. Tadi matak batal sote. Puasa tegasna mah teu hasil puasa lamun migawe pembatalanna dina kaayaan keinginan sendiri. Beda deui lamun karena dipaksa. Dipaksa didedetan ku batur gitu. Bari syarat-syarat maksana cumpon. Ya, syarat-syarat maksana cumpon. Nanti antarana syarat maksa teh jelema si mukrih nu maksana saluhureun mukroh. Saluhur nu dipaksa. Jeung anu dipaksa eta teu bisa ngahindar tina eta paksaan. Kalawan disertai ayana ancaman anu ngabahayakeun kana fisik atau kana hartana si nu dipaksa. Tah maka lamun tah mah jelema dipaksa didedetan keur puasa didedetan sesuatu kana jawab gitu. Ingat yen keur puasa ngan terjadina eta asupna ain kana jawab teh dalam kondisi terpaksa. Tah eta mah teu batal, tegasna mah hasil keneh saum. Dan ninggalkeunana kana mupatirot disyaratkeun termasuk jadi rukun puasa nu kadua tadi ninggalkeun kana mufatirot, ninggalkeun hal-hal ngabatalkeun teh muhtaron aya kayyid dengan keinginan gitu. Sehingga lamun teh mah terjadi aya mufatirot anu teu ditinggalkeun tegasna dipigawe kawas bieu ngasupkeun ain kana jawab. Tapi dalam keadaan mukrah dipaksa eta mah tetep hasil wae saum teu batal. Aw jahilun ma'dzur atawa termasuk teu naon hasil keneh puasa jelema migawe
kana salah sahiji mufatir, salah sahiji hal nu matak ngabatalkeun kana saum teu ditinggalkeun. Contoh deketna misalnya tadi ngorong masukkeun jari kana irung nepi kana batas jero. Ngan dina waktu migawe kitu teh jahilun mahna teu nyaho. Teu nyaho bahwa eta teh matak batal saum. Da nyahona teh batal saum teh dahar nginum we bahasa umum. Ieu mah da lain dahar kur ngasupkeun curug kana irung misalnya. Teu nyaho manehanana. Ari geus terjadi aya nu ngabejaan. Eta cenah batal puasa maneh teh ngasupkeun. Ciri naon teh cingir ngorong kejero pisan kitu. Nah batalnya. Heuh batal. Urang teh nyaho cenah sugan teh dahar we nginum we matak batal puasa. Sugan teh kieu mah ieu batal. Tah, lamun waktu terjadina eta teh dalam kondisi jahil ingat nama, ingat keur puasa. Tuluy deui kahayang sorangan. Ngan mahna teu nyaho bahwa pekerjaan eta teh matak ngabatalkeun. Bari ma'dzurun teu nyahona teh anu dibere udzur ku agama. Saha teu nyaho anu dibere udzur ku agama teh? Bi an qaruba ahduhu bil Islam. Hiji, jelema anu teu nyaho tapi meunang udzur mah jelema nu anyar asup Islamna. Aw nasya'a ba'idan anil ulama atawa jelema anu cicingna jauh ti ahli ilmu. Jadi kudu dua jelema bodoh anu meunang dispensasi hukum. Sehingga waktu harita tah ku ngasupkeun jari kana jero irung misalnya contoh nu bieu. Ku pagawean nu harita mah manehanana tetep hasil puasa. Namun terjadina teh dalam kondisi ketidaktahuan gitu. Terjadina kitu teu nyaho. Ngan lamun geus aya ngabejaan tah ti harita mah pan geus jadi nyaho gitu ti harita. Sampai dah hasil teh saum lamun terjadina pagawean nu bieu dina kondisi jahilna ma'dzur. Eta jahil anu ma'dzur teh lamun eta jelema memang anyar asup Islam. Can belajar Islam gitu sebelumna teh can nyaho tata cara saum secara mendetil. Bulan Sa'ban akhir misalnya dikersakeun menang hidayah asup Islam. Talila datang po kewajiban Ramadan jadi karek hal globalna we nu nyaho. Can nyaho rincianana gitu. Gue kitu. Aya nu ngabejaan tah ku harita mah teu batal ku nu harita. Karena terjadina teh ku sabab kateu nyahoan nih. Karena kebodohan terjadina eta perkara teh karena kabodohan. Bari kabodohanan eta meunang udzur ti syara. Karena mahna anyar keneh asup Islam. Aw nasya'a ba'idan anil ulama atawa termasuk bodoh ma'dzur teh jelema anu cicingna jauh ti ulama. Tempat tinggalna jauh ti ulama. Sanajan geus lila nyecingan agama Islam tapi cicingna jauh ti ulama. Tah ieu kecap jauh ulama-ulama teu mere batasnya syara teu mere batas radius anu pasti tadi kembalikeun kana uruf kana adat. Cek adat sakitu jauh teu. Ngan lamun ningali ayeuna mah gitu hampir sulit neangan nasya'a ba'idan anil ulama teh mun ayeuna mah sulit. Lain eueuh mah ngan sulit lamun termasuk di komunitas kawas kieu mah kitu rada sulit. Karena rata-rata ya di radius urang mah kadang-kadang di satu kampung oge geus aya hiji kampung aya kokolot, nah hiji kampung aya kokolot. Kan kade kecap ulama di dieu teh henteu dihususkeun ajengan nya nu nyaho kana masalah puasa kitu. Nu nyaho mendetail kana masalah puasa. Tah berarti engke lamun terjadi aya jelema teu nyaho kana hukum puasa. Bari henteu termasuk salah nu dua bieu. Henteu qaruba ahduhu bil Islam atawa henteu nasya'a ba'idan anil ulama tah eta jahilna ghair ma'dzur. Tah nu tadi teh jahil ghair ma'dzur.
tetep we lam yasul. Mun mah contoh misalnya punten ieu urang daerah urang ya. Eta mah karena disebutna teh karena kaslan pamaten. Teu nyahoana teh karena kakadulan manehanana tatanya umpama. Da memang aya tanyakeunneun mah. Umpama teh mah jadwal khusus kadang geus dibuka atau memang henteu aya jadwal khusus oge. Untuk privat teh dibuka sok we bisi anu hoyong tataros mah mangga misalna ceuk kokolot daerah eta. Ngan mahanana dengan berbagai alasan teu daek tu nyatanya nepi ka we teu nyaho sebagian mupatirot saum teh teu nyaho maneh. Hege we keur waktu puasa teh terjadi kaos tadi teh contoh ngrong gitu lah. Ayeuna mah geunggeureukkeun, eta cenah batal maneh. Batalnya batal cenah. Padahal teh asup ain kana jauh nepi kana had batin cenah kana batas jero. Nah lain dahar nginum bungkul kitu nu batal teh lain. Salian teh dahar nginum ge pokona asal asup ain dunia kana jauh kana bolongan tubuh eta teh batal. Ada urang mah teu nyaho. Tah ieu konsekuensi tina pengakuan teu nyahona engke ditingali. Lamun manehanana salah satu ti jelema nu dua bieu qaruba ahdu bil Islam atawa nasyaba idan anil ulama ya berarti pekerjaan nu bieu teu matak nganapikeun kana saum poe eta jadi wae. Ngan lamun kateu nyahoan eta timbulna ti jelema anu lain qaruba ahdu bil Islam lain nasyaba idan anil ulama mangka eta masuk kana kategori jahil goer ma'dur tadi di luhur tetep eta lam yahsul lahu saumun ya. Ya. Aw jahilan bihi goer ma'dur. Eta mah tetep we. Tapi loba dosa teh loba. Tapi di antara termasuk dosa gede teh adalah al jahlu bil ahkami syar'iyyah teh termasuk dosa teh. Teu nyaho kana hukum syara teh bahkan termasuk dosa gede di an-nasaihud diniyah. Teu nyaho kana hukum teh termasuk dosa. Kadang jelema sok memandang teu dosanya. Cara ngaleungitkeun teu nyaho teh nya ta'allum, belajar matak hukum belajar fardu teh. Hukum teh kan wajib. Naon wae perkara mahna can nyaho wajib manehanana nanyakeun gitu, neangan ka nyaho. Teu nyaho kan hukum-hukum syara teh kaasup dosa dina an-nasaihud diniyah. Bahkan bisa termasuk dosa gede karena engkena bisa ngaruntuhkeun sendi-sendi agama pan. Lamun ke mayoritas umat Islam teu nyaho kana hukum-hukum Islam pan ke bakal loba terjadi pelanggaran hukum. Engke beuki bias Islam teh. Tak. Aya we kudu kitu urang teh. Cek paribasana sok sanajan nuntut gitu. Nuntut teh seumpama rek menjelang saum ngahaja heula we misalna gitu. Sebulan Sa'ban teh ngahaja mehana belajar tentang masalah-masalah saumnya gugur gitu ge jadi cukup. Cek paribasana sok sanajan Sawal mah poho deui bae. Yang pas daek puasa gitu tanyakeun deui. Cek paribasana gitu. Jadi ente cukup cenah penting malah urang miga we urusan ditampil mah kumaha Allah taala. Kada ulah waras sembrono nyarita kitu. Da justru kaslan tina nyupri ilmu ge kan termasuk pembangkangan kana perintah Allah da Allah eta kan miwarang. Ai saliwat mah jiga teu ngabangkang teu daek belajar teh nya. Eta kan termasuk pembangkangan pangna disebut dosa teh karena ninggalkeun kana perintah Tuhan. Kan banyak
di Quran gitu lamun dalil-dalil Quran langsung ge termasuk ayat kahiji Iqra ge kan perintah membaca teh perintah belajar maksud. Lamun can bisa maca ya berarti belajar maca gitu. Tak perintah pertamana Iqra baca. Karena eta gerbang kan. Jadi perintah pertama teh henteu langsung miwarang bertauhid lah henteu. Ya, henteu langsung bertauhid lah maneh. Komo ka dieuna salat henteu teu langsung. Justru awal mah Iqra. Belajarlah kamu. Bacalah gitu kan perintahnya. Tak Rasul ngawalanna ma ana biqari, ma ana biqari. Saya tidak bisa baca. Ya belajar baca. Belajar baca. Tuluy ayat-ayat sejenna kan naon teh? Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fasalu kudu nanyakeun anjeun ahla dzikri ka ahli zikir, ahla zikir teh aya ahlal ilmi. Sawareh tafsiran. Tanyakeun ku maneh kanu bogaeun ilmu ma la ta'lamun kana naon-naon wae nu teu nyaho maneh. Jadi ulah dilebah-lebah gitu. Ngalakonan sesuatu. Eta anu berbentuk perintah langsung. Terus anu berbentuk ihbar teh pujian maneh. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Hal yastawi apakah sarua derajatna alladzina ya'lamun jelema-jelema nu boga kanyaho wal ladzina la ya'lamun yang jelema-jelema teu boga kanyaho. Ternyata istifham taubeh disebut. Pertanyaan tapi anu sifatna ngajejeleh gitu. Ngajejeleh karena mau belajar gitu. Teu sarua istifhamna teh ibarat napi teu sarua derajatna jelema-jelema anu boga kanyaho jeung anu teu boga kanyaho. Pan eta teh dorongan untuk belajar. Untuk mencari ilmu. Jadi hukum mencari ilmu kan wajib. Maka ninggalkeun teh termasuk pembangkangan, termasuk dosa kan itu. Da parentah Allah kan. Ya kadang jelema sok juga memandang biasa gitu. Tapi teh sana termasuk naon teh maksiat anu geus umum balawa teh adalah tarku ta'allum. Maksiat anu geus merata teh ayeuna teh antara maksiat anu merata teh adalah ninggalkeun belajar ilmu syara. Haraream jelema belajar. Nya kan eta mah henteu kaasup masalah anu muskil nah henteu. Nyaritakeun nu kitu mah nyaritakeun pembatalan kan eta mah hal anu fardu ain ka urang jelema. Pembatalan saum teh hiji ieu dua. Supaya engke nalika saum teh ti subuh nepi ka magrib eta jelema-jelema teh bisa ninggalkeun perkara-perkara. Kan lamun teu nyaho mah atuh bingung. Jelema rek saum tapi teu nyaho naon anu kudu ditinggalkeun teh kan lucu. Nya. Sehingga ketika terjadi misalnya aya mufatir anu teu ditinggalkeun. Tah lamun tadi kondisi teu ninggalkeunana teh dalam keadaan ingat keur saum, keinginan sendiri lain terpaksa. Terus deui dalam kondisi nyaho atawa teu nyaho tapi goer ma'dzur lam yahsul cek tadi. Lam yahsul lahu saum. Terjadi saum. Persis karena salat oge. Jelema kadang-kadang kan kurang peduli gitu. Kurang peduli karena pokokna salat teh. Syaratna sabaraha hiji, rukunna sabaraha hiji, pembatalan sabaraha hiji. Teh kadang kurang peduli jero. Sal tuturuti we terus gitu, merasa cukup dengan mengikuti gitu. Ada ya termasuk PR gitu orang teh untuk menyadarkan gitu. Kan teu bisa ku dihafal atau tunggul bahasa urang. Tapi kudu disentuh kesadaranana. Nya teh kan meureun boro-boro oge amal-amal ka Allah dina gawe keseharian ge kan lamun teu diikuti prosedurna macul gawe kasar gitu-gitu nya. Atawa narektor naon pagawean tetepan bogeun aturanna.
kitu deui ngalaksanakeun panitah Allah oge aya aturanna. Di antarana mun dina saum ya rukun kaduana teh kadah tarku mufatir. Da saum mah da irit sebenarnya. Nu penting niat tuluy prak we tinggalkeun hal-hal nu matak ngabatalkeun geus jadi saum. Tapi ibadah anu paling irit adalah saum. Saum teu aya nanaon saum. Teu aya modal harta saum. Garahe. Da teu disyaratkeun untuk ora teu neuman. Nya tak saum ibadah anu naon teh? Anu teu ngalibatkeun harta salah sajina saum. Opan ge cenah meureunan buka teh. Kudu ku harta buka teh. Teu kudu ku harta wae. Misalnya kadar keur buka misalna re ku ngasupkeun aen kana jawab oge mah jadi buka. Tak termasuk penghematan penghematan. Saum. Tah salajengna nu katiluna wasoimun lan wong kang puasa ne. Almana utawi maknana iku ana rukna satuhuna rukun asalisa kang kaping 3 min arkani saumi hale tetep saking pira-pira rukun saum iku as-shaimu wong kang puasa. Wa innama hasuna lan pastine bagus apa adduhu ngitung ieu shaim huna ing dalem kene pasal minal arkani hale tetep saking pira-pira rukun kama kaya masalah fil bai'i kang tetep ing dalem jual beli li annahuma karena satuhuna ieu saum lan bai saum tong shaim saum karena satuhuna ieu saum lan bai iku amroni perkara roro adamiyani kang bangsa sepi karone la wujuda kang ora ana wujud iku maujud lahuma kadawa ieu amroni kharijan ing dalam buktine fala yumkinu mangka ora kaongang apa ta'aqquluhuma mikirkeun ieu amroni biduni shaimi kalawan ora ana wong kang puasa wal bai'i lan wong kang ngajual bi khilafi sholati kalawan perbeda salat fa innalaha angka satuhuna iku tetep kudawi ieu salat suratan rupa til khariji ing dalam buktine yumkinu kang kongang apa ta'aquluha mikir-mikir ieu salat wa tasawwuruha lan ngarupakeun ieu salat biduni ta'aqquli musallin kalawan ora mikir-mikir wong kang salat falam yahsun mangka ora bagus apa addul musalli ngitung wong kang salat ruknan ing rukun piha ing dalam ieu salat nu katilu rukun puasa teh wasoimun jelema nu puasana ya termasuk rukun puasa teh katiluna mah jelema nu puasana jeung balikeun deui meureunnya jadi rukun puasa teh kahiji niat dina hate lamun puasa fardu mah kudu teu peuting lamun puasa sunat mah bisa peuting bisa beurang kadua prak ningalkeun sakur-sakur nu matak ngabatalkeun ti mulai subuh nepi ka magrib dalam kondisi sadar inget keur puasa kahayang sorangan teu nyaho
yen eta mupatir teh teu meunang dipigawe gitu. Katilu datna sinu puasa. Rukun puasa. Tah ieu seutik aya naon sebutna teh aya komentarna. Pangna alus dina bab puasa mah si jalema nu puasa teh diasupkeun jadi rukun. Sakumaha dina bab jual beli si penjual dan pembeli teh dijadikeun rukun kana bab jual beli. Beda jeung bab salat mun kahareup ieu nya. Ingat Marwan, maneh perhatikeun ingat. Dina salat mah musolli jalema nu salat teh jadi rukun, kan rukun salat cukup we dimulai teh kahijina niat. Kadua takbiratun eueuh jalema nu salatna dijadikeun rukun. Eueuh kek. Tuluy wudu. Wudu mah geus we farduna teh pan fardu teh sarojeng rukun. Farduna teh cukup we niat ngumaha beungeut gitu langsung we. Henteu sugan mutawaddi jalema nu wuduna dijadikeun rukun teh. Nah, rahasiana kieu. Sabab ari puasa jeung jual beli mah amroni adamiani. Sesuatu anu naon sebutna eueuh wujudna gitu. Hiji pagawean anu eueuh wujudna da eta mah tarku lain fi'lu. Beda jeung salat kieu. Kan salat mah contoh. Salat mah pan dina tarifna ge gabungan tina babacaan jeung gerakan-gerakan anu dimulai ku takbir diakhiri ku salam. Pan urang teh bisa ngabayangkeun ari kana salat mah bisa ngabayangkeun oh ruku teh kitu. Nangtung teh kitu, sujud teh kitu. Jadi aya bayangan aya gerakan anu bisa dibayangkeun. Wudu aya. Mumah beungeut teh bisa kabayang ku urang. Ceuk paribasana sanajan teu ngabayangkeun jelemana kabayang. Kabayang gerakan? Gerakanana itu nya mun dina salat maupun dina wudu mah tah. Mun dina salat si musolli teu pantes diasupkeun jadi rukun. Dina wudu si mutawaddi teu diasupkeun jadi rukun. Pantes. Tapi lamun dina puasa mah pan eueuh gambaran anu bisa kaharti ku urang kumaha puasa tanpa ngagambarkeun jelema. Jadi urang moal bisa ngarti, moal bisa ngabayangkeun prak-prakan puasa tanpa ngabayangkeun jelemana. Jadi mesti jelemana kudu kagambar. Jadi ketika urang nyaritakeun saum teh urang ngagambarkeun sosok seseorang ninggalkeun anu kitu. Tuh, jadi ieu mah keur naon sebutna teh keur diajar ngalatih kaidah. Nah, perbedaan antara ibadah nu sifatna fi'lu jeung ibadah nu sifatna tarku. Apaan ari puasa mah lain pagawean, tarku. Tuh rukun kanuna ge tarku mupatir ninggalkeun nu ngabatalkeun, ninggalkeun nu ngabatal. Beda jeung salat, pan salat mah ibadah nu sifatna fi'lu. Maca Fatihah tuh. Prak pan eta mah prak. Tuluy deui ruku kan prak eta mah gerakan, sujud gerakan. Beda jeung saum. Saum mah ibadah tarku disebutna. Jadi sesuatu anu teu kagambar hakikatna kecuali kudu digambarkeun pelakuna. Matak si pelaku teh diasupkeun jadi rukun gitu maksudna. Jadi ieu mah engke keur nyusul keur ngajawab lamun anu nyusul. Naon sababna aya dina bab puasa si jalema nu puasana diasupkeun jadi rukun. Geuning dina salat mah jalema nu salatna teh diasupkeun jadi rukun. Tah jawabanna li annahu mah. Sabab ari puasa mah amrun adamiyun, sesuatu anu tidak ada wujudna. Jadi henteu aya wujud di luar gitu. Tidak bisa tampak gitu. Artinya la yumkinu ta'aqquluhuma anu henteu mungkin orang bisa membayangkan eta saum tanpa ngabayangkeun pelakuna. Kawas bab jual beli urang teu mungkin ngabayangkeun aya proses jual beli tanpa ngabayangkeun ayana penjual dan pembeli. Teu arti mata dina bab jual beli engke dina bab amalat gitu. Si baki jeung mustari teh dijadikeun rukun jual beli. Kawas di dieu dina rukul ibadah dina bab saum si shaim si jalema nu puasa diasupkeun jadi rukun.
Karena saum oge jual beli kaasup amrun adamiyun, sesuatu anu adaminya. Adami teh perkara anu teu aya wujud di luar gitu, anu bisa kagambarkeun ku urang. Jadi moal bisa kaharti ku akal urang ngagambarkeun eta pagawean tanpa ngagambarkeun pelakuna. Perbandingan mah kana salat we. Salat mah sanajan urang teu ngagambarkeun seseorang, bisa kabayang nu disebutkeun gerakan ruku teh kitu. Hartina ngagambarkeun diri sorangan bisa wae ruku mah gitu. Ketika ngabahasakeun ruku teh geus kagambar we gitu. Kitu ruku, kitu sujud teh, kitu maca Fatihah teh. Mun wudu, kitu ngumah beungeut teh, kagambar. Tapi ketika ngabahasakeun saum tanpa ngagambarkeun jelemana, teu kaharti. Teu bisa kabayangkeun gitu. Maka munasabah. Tos. Jadi ringkasna mah rukun saum bade saum fardu bade saum sunat sami rukunna aya 3. Kahiji niat, kadua prakna ninggalkeun perkara nu matak ngabatalkeun ti mulai subuh sampai magrib. Katilu jalma anu puasana. Beres bahasan dugi ka rukun oke. Memeh nyaritakeun pembatalannya. Payun kena pembatalannya teu lebat mah. Ya, kaselang heula bakal aya pasal nyaritakeun efek khusus saum Ramadan. Balik deui nya. Jadi dina pasal dina kitabus saum ieu aya pasal anu umum berlakuna kana puasa dek saum fardu dek saum sunat. Aya bahasan anu khusus bertalian jeung saum Ramadan. Teh antarana khusus jeung saum Ramadan mah kamari pasal syarat wajib saum Ramadan eta mah khusus. Tuluy deui pasal pertama sabab wajib saum Ramadan. Khusus eta mah hubungan jeung Ramadan termasuk pasal anu bakal ayeuna. Lamun jelema keur saum Ramadan terus batal ya, tangke teh cara batalna teh kan beda-beda. Cara batalna saum Ramadan teh jelema beda-beda. Tangke efek batalna ge akibat anu ditimbulkeun ku batal eta beda-beda. Aya anu wajib qada wungkul, aya anu wajib fidyah wungkul, aya anu wajib qada fidyah. Aya nu teu nanaon. Gumantung beda-beda jelema eta teh. Nya kitu deui aya anu nya wajib qada, nya wajib mayar kafarot. Tan bakal pertama dibahas teh pasal anu nerangkeun ketika jelema batal saum Ramadan anu berakibat wajib qada jaba wajib mayar kafarot. Tah mah sabenerna mah pasal ieu dek ngajelaskeun hadis khusus. Eta aya hadis khusus tentang pasal ieu. Jadinya aya hadis anu berhubungan jeung masalah ieu. Tah ku ulama-ulama ahli fikih dijadikeun hiji bahasan khusus. Mun aya jelema saum Ramadan terus batal ku jima, tah mangka engke efekna teh ti sajaba puasa nu eta kudu dikodoan ke sawal, jaba kudu mayar kafarot. Naon wae kafarotna nya engke diterangkeun di payun. Wa yajibu ma'al qada li saum al kafaratul uzma wa ta'zir ala man afsada saumahu fi Ramadan yauman kamila bijima'in. Wallahu a'lam.